nafsirkeun. Iya teh mere. Iya ulah disebutkan dah. Lain hargana paribasa. Jadi maksudnya kieu ari kahadean mah bujeng-bujeng ka batur, pamajikan ge mun perlu mah teu kudu nyaho. Iya. Lamun kurang nyumbang ka panti, pamajikan da eureun nah. Ah, ieu pamajikan sok rol, pantau atuh. Naon teh? Lamun Nya nyumbang-nyumbang. ari komo ari kitu mah ngan ieu mah lamun kahadean. Hakina tangan kanan memberi tangan kiri ulah teh gitu maksudna teh bujeng-bujeng batur. Dulu urang sorangan teu perlu apaleun gitu ari kana kahadean. Pan loba paribasa teh go model kieu. Aya di paribasa lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Model gitu kan teh. Jadi maksudna mah meureun naon kitu hade keneh anu barang beres Ngawehnya nerima gitu. Bener kumaha, bener kumaha. Nya aya paribasa. Jadi kan Harus kena tangan di harus atas. kena tangan di atas daripada tangan di bawah gitu mah. Di mamane di dieu we atuh lah. Dah cek ieu mah teu mane. Ieu mah Nyokot cenah mental. Lain maksud tak itu paribasa. Ngaran aja ari mana ngompas mana jadi luhur ge sarua dah saya ngompas kieu mah atuh. Eta mah paribasa bah. Nya mah jawabannya ngobrol teh nya teu nepinya Kak. Memang kudu ngadu. Tapi kan abdi nu ngesan mah teh. Jengkel. Cukup ini kan ceritanya. Iya. Guru mah euy beurang teh kitu kok euy. Jadi Sabarnya. sampai nerangkeun teh ka luyu jeung kamampuhanana euy. Jadi model ka abah mah teu bisa diterlak model kieu, lamun dibere paribasa kan jadi salah arti sih. Bek dicokot ti luhur we. Lain kitu Sing jelaskeun deui. Maksudna Jelaskeun deui. mere teh sok kitu tah mere teh. Anu masuk kieu lain. Heeh tah mere teh leuwih alus tibatan narima. Mati. Tah eta Oh, ya ngerti. Ari kieu Nyokot tenis. we jeung kieu naon beda atuh. Jadi urang kudu kieu we. Hah? Jadi kudu kieu urang. Lain kudu kieu, maksudna teh ieu teh panarima ye. Ieu narima. Narima kieu mere. Mere. Leuh alus keneh mere. Tibatan narima. Harus kada ditarima. Eh. Atuh